Nah Baji ayah patrosan di warga desa Ciburelang. Nah, jadi ngenaan Pak Haji Kapungkur lahir di Ciburelang di bumi nu paling wetan ya Pak Haji ya. Nah, orang Ciburelang terang sejarah Pak Haji teh Pak Haji Ibu Ramana saha terus kaduana sakolana Pak Haji di mana Kapungkur. Sakolana di mana? Terus tahun sabaraha abdul-abdulan we di ngalalana Pak Haji tahun sabaraha Kak. Ujung-ujung kayak di Jepang gitu. Setelah Abi mah terang Pak Haji teh nya eta di buku gitu. Padahal Abi teh orang Ciburelang gitu. Bahkan aya kaitan saderek sareng kasepuhan. Tapi nepi ayeuna nepi kamari tanggal 28 Desember karo Pak Haji kan tuh ka Pabelan. Sampai tepat. Nah, ayeuna orang Ciburelang teh masih seueuraskeun hari Pak Haji teh putra saha, teras sakolana di mana, teras kapungkur ngalana ka mana wae seperti gitu. Punten Baji eta wae dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haripun Bapak namanya Dayim Sutawirya. Dayim Sutawirya dari dulu agama guru SR di Cina, terus dari dulu PKB atau akhirnya dia diangkat dari kepala dinas kebudayaan masyarakat hingga pensiun. Hari kuliah namanya Konaa, Siti Konaa, putrana Ibu Hadijah.